Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhinin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin wa ba'du. Sabada manjatkeun puja syukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kawujengan mugi tambi-tambi diturah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina isakan urang sasarengan ngadangmukeun maqalah anu ka-28 anu rentetan tina maqalah anu sanesna anu uninganna wa qalabuka lahu ghaibatun minka anhu. Hartosna pamenta anjeun ka Gusti Allah, ngarepkeun anjeun kana ijabahna doa ka Gusti Allah, eta seolah-olah urang teh ngadik teh ka Gusti Allah jeung seolah-olah Allah teh tuluy lalai tina mere ka hambana. Jadi upami urang niat ngadoa teh hayang diijabah Gusti Allah. Doa teh kulantaran aya mawatna, aya karomah. Eta bahasa ayeuna pannya tah ieu doa teh mati bahasana teh. Eta seolah-olah urang teh ngadik teh ka Gusti Allah, Allah teh eleh ngadu, eleh kudu. Jeung urang upami ngarepkeun ka Gusti Allah bahwa hoyong diijabah doa eta teh sami jeung urang ngadik teh ka Gusti Allah. Gusti cek asana begitu. Gusti ijabah atuh abdi teh ngadik teh Allah teh. Seolah-olah Allah teh lalai mere rahmat urang. Padahal Allah mah teu lalai. Jami teukeun kaina masih keneh diperhatoskeun. Jami teukeun kaina masih keneh makhluk urang sadayana masih keneh rizqian ku Gusti Allah. Jadi adab-adaban urang ngadoa ka Gusti Allah teh sapertos itu. Dina maqalah nu sadaasana dicarioskeun ku ieu bahasana teh. Upami urang ngadoa ka Gusti Allah tong eureun-eureun ngadoa teh. Ciri jami ngadoa ka Gusti Allah eta teh ciri jami anu yakin doana bakal diijabah. Gitu. Kamari panginten awal sasi Muharram urang ngadoa awal akhir tahun sareng awal hoyong naon eta teh. Deui ngadoa we. Isugna teh subuh ngadoa deui. Kitu nya. Datang waktu duha angkat di pandangan ngadoa deui. Lohor tadi upang salat lohor panginten ngadoa teh. Ngadoa. Dikek tahajud haban we ngadoa. Beres pengajian ngadoa deui. Teu bosan-bosan eta ngadoa. Jami anu model kitu haben-haben ngadoa eta teh nandakeun eta jami ngadoa kayakinan bahwa doa bakal diijabah ku Allah. Ibu teh gaduh sametan gaduh naon ka karopet rek namut jiga nama bakal mere ayeuna mah keur usum sapertos ayeuna rek nyakolakeun urang kali teh puluhan juta. Kecekap 10-20 juta bari ka sakola anu bonafit teh kada aya meureun 25 juta mah 30 juta hayang mah santen hayang ngakolakeun urang kali teh. Dina waktu ayeuna urang can aya atos sapeser-peser acan rek ngeureuding we sugan we aya percaya cek ieu teh angkat we ka hiji jalmi. Rencana teh naon? Bade nambut masihan moal. Tapi urang aya kayakinan da mimiti rek nganyuk teh mimiti tah aya keyakinan rek mimiti rek nganyuk aya keyakinan lamun mata urang datang teh rek nganyuk teh pasti bakal mere gitu mata dalamun teh mah
mun teu sumping mun nganyuk kurang teh lamun moal mere da mah eta mah apal pedit jelema eta mah moal datang kitu mah mata kurang sumping teh urang gaduhan keyakinan pasti bakal masih nu mawi urang sumping ka eta jalmi teh urang ngagaduhan keyakinan pasti eta jalmi bakal masihan ka urang ya sudah eta dikeresakeun jalmi eta teh masihan 25 juta cek ibu teh alhamdulillah lebat teh murah kan di pasantren teh disakolahkeun CF artos teh 25 juta ari sugan teh rek beres ternyata masih kene ieu teh teu acan kangge sakolana teu acan kangge kobongna teu acan kangge anu efek teh masih kene aya anu kedah dibayar kadang menggaduh 10 juta deui tah munah kinten tadi urang teh tos nambut atos 25 juta kasih A ayeuna proyek gede atos 10 juta rek sumping deui kasih A atau kasih B kasih B nah habet teu kasih A sabab urang tos nambut kitu tos nambut ngagaduhan keyakinan lamun nambut deui moal dibere kitu nya. Jadi upami urang rek nambut dikasih A teh naon da kamari ge nu can punah nu kamari oge mun teh mah urang rek nambut deui teh moal mere jigana mah eta urang geus suudon we ka eta jam dikasih A teh dan sabab naon sabab nu tadi ge urang can naon teu acan lunas terus urang teh gaduh artos teh nambut artos ka saha henteu kasih A da pasti cek hayakeun urang naon moal masihan kasih B we nambut artos teh 10 juta jadi sabaraha 35 maksud abdi teh naon ibu nah urang bet haban-habanan ngadu ka Gusti Allah tah tadi lamun teh mah urang da yakin da beungar Allah mah haban menyungkeun ka Gusti Allah da masihan Allah teh haban menyungkeun ka Gusti Allah teh da pasti masihan eta teh ngagaduhan keyakinan urang teras ngadoa nyungkeun ka Gusti Allah cirining eta jalmi sawana kitu nya cirining eta jalmi teh ngagaduhan keyakinan di mana-mana ngadoa teh Allah bakal ngajabah eta lamun urang haban we ngadoa eta teh ciri jalmi anu keyakinan bahwa doana bakal diijabah sabab lamun ngagaduhan keyakinan doana diijabah da geus muharam naonan muharam doa segala rupa kitu datang subuh naonan jeung ngadoa segala rupa teu dijabah teh geus putus asa nah urang ngadoa wae sabab urang mah ngagaduhan keyakinan nalika urang haban-habanan ngadoa Allah pasti bakal ngijabah ada doa amin eta retorika doa teh aya deui jalmi teh nu ngadoa teh kieu Bu cenah dina sapalih eta teh tatos deui ngadoa anu diagengkeun teh wiridan we anu diagengkeun dikir we nu diagengkeun teh maca Quran we ibadah we salatna nu diagengkeun teh ngadoa masa ala kadarna anu kitu jam kitu nu tadi mah haban-habanan ngadoa anu ieu mah naon abdi mah izin ngadoa teh nah cenah asa ala kadarna we robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ari wiridanna panjang sholawatna mah 1000 sekali teh maca Qur'anna 2 juz da sekali teh sakali salib teh gitu sakali teh tahajudnya 12 rakaat lamun tengah moe teh ngadoa mas sakocepat robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu mah naon samana anjeunna nyari pamadegan naon aduh punten nah ari ngadoa sakocepat kitu sanes teu hoyong ngadoa abdi teh bujeng-bujeng rek nyungkeun ka Gusti Allah rizki anu aya ge can disukuran tadi bahasa kitu sanes teu hoyong ngadoa rizki anu aya oge can disukuran teh kitu bahasa teh eta teh disebut retorika ibu cara jalmi-jalmi soalnya kan cara retorika kan cara nyungkeun ka Gusti Allah nu ieu mah kieu da sae dua-duana oge nu ieu mah ngaibaratkeun kumaha ngaibaratkeun lamun ibu ngabedug memang suami ibu kan haramet nya da moal macul ibu-ibu mah ngaramet teh sabaraha 50.000 70.000 100.000 eta ya sabedug teh 50.000 lah 50.000 abedug teh di enjing-enjing eta ngaramet sabaraha jam ngaramet
Dikeun kalohor aya 5 jam. Nah, ya 5 jam tah. Ari di pasihanana eta sabaraha jam? Henteu sakimet-menit acan. Nah, urang langsung kadunungan atuh pasihan abdi dunungan. Pasihan abdi dunungan atos 50.000. Dunungan geus apaleun Pak urang teh geus gawe teu dipenta kita dibikeun. Terus sok nyungkeun tara lamun teh mangaramet dunungan pasihan abdi 50.000 abdi geus ngaramet kosok kitu tara. Kumaha tuh masih ya da apaleun dunungan teh bae urang geus gawe. Isuk dipikeun kalohor. Urang tara nyungkeun, teu nyungkeun di pasihan. Tah maksana kitu Bu eta teh. Anu kadua mah kitu, tara menta ka Gusti Allah, wiridan we, duha we, zikir we, kitu nya. Dua-duana ge sae mun kitu teh pamadegan kitu teh. Sae dua-duana oge. Nu pertama tadi haban we ngadua, anu kadua mah haban we ibadah jeung zikir ka Gusti Allah. Tapi da ibadah doa ge ibadah dipiwaran ku Allah. Ulah eureun ngadua. Sabab ngadua ge ibadah ka Gusti Allah. Namun dina ngadua teh patekada nu nembe tah kedah dileungitkeun teh. Milih urang nyanyi bahwa doa teh ijabah teh ladang doa eta unggul. Ulah keukeuh hayang diijabah ka Gusti Allah. Gusti atuh ijabah doa abdi. Gusti atuh ijabah doa abdi. Nu akhirna urang teh aya adab-adaban ka Gusti Allah. Marukan Allah teh mutuskeun kana rahmatna. Pada Allah mah teu disulurkeun masihan. Atuh kedah kumaha hari abdi ngadua teh engko kudu minta ijabah yang diijabah. Ngadua mah ngadua. Ngan urusan ijabah kumaha kersaning Gusti Allah. Ulah aya paribasa doa ieu mati. Ulah aya paribasa doa naon? Mati. Rek nyangan doa teh ka Banten. Eueuh di Cikaung ajengan. Ada balatak kata ajengan di Cikaung ngalen mentan ka ajengan di Cikaung nyita geus ras doa di Cikaung ajengan di Cikaung. Tiga kerupuk kana doa teh. Jangan nu jarauh we ka Banten, ka Sukabumi dengan doa teh ka Jawa. Dan ngadagan patekadan naon doa teh mati. Eta tauhidna leungit ku eta teh. Ari Allah ka mana? Berarti lamun nyebutkeun urang doa teh mati, Allah teh eleh ku doa. Kitu teh. Atuh kedah kumaha hari abdi teh kana kieu ongko ngadoa, kon lieur kieu. Tah, dina ngadoa teh ngagaduhan bahwa doa teh ibadah. Allah ngijabah doa mah lain doana mati, tapi Allah ridho ka urang. Di mana Allah ridho diijabah. Nah, cenah ka abdi mah teu mere wae duit teh ka abdi teh. Tres ke atas di doa Allah mah. Dieun ku Gusti Allah teu mere duit tapi tenangna kan. Nah, we dieu. Nandakeun urang diijabah ku Gusti Allah teh nyaeta Allah ridho ka urang. Nu mana cenah ridho Allah teh di mana? Aya tandana. Hiji tandana jalmi-jalmi anu dipikaridho ku Gusti Allah teh hiji eta jalmi digampangkeun midamel kasaean. Kitu hiji teh. Ya nomor kahiji jalmi teh digampangkeun ngadami damel kasaean. Lamun urang keur susah nu tadi teh ujug aya jalan kaluar we. Fa inna ma'al usri yusra. Teu kabayang eta. Hayang ngeun imah, da hayang nyeun imah. Diperketkeun bari nganyukna hutang, da jadi imah teh. Sok sanajan bari koreh-koreh sok bari nganyukna hutang, da jadi alhamdulillah. Aya we jalan kaluarna, teh naon? Fa inna ma'al usri yusra. Teu kabayang gadung murang kalih ayat 7 ayat 10. Nah, tapi kasakorakeun teh di mana eta rezekina? Bahasana gitu. Eta mah ijabah doa. Sok sanas bari nganjukna hutang ada kasakorakeun we gitu. Teu kabayang eta bisa nyieun imah bari eta gaji ngan teu boga gaji. Ari tukang macul mah. Tapi da bisa we ngadamel bumi teh di mana rezekina? Fa inna ma'al usri yusra. Tata teh ibu ijabah doa teh nya digampangkeun urusanana. Tanda-tanda jami anu diridhoan ku Gusti Allah badang ijabah doa teh eta jami dimudahkeun midamel kasaean.
dimudahkeun diajar hese pan urang belajar may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin jami nu dikersakeun janten jalmi anu sae maka bakal dipahamkeun dina ilmu agama. Dieun kamari tahajud mah da urang teh hayang loba duit nih. Tapi da teu datang wae duit teh. Mana ijabah duana? Ieu. Derek ngaji yufaqihu fiddin teh ieu teh digampangkeun daek ngaji. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin saja dikersakakeun janten jalmi ade ku Allah dipahamkeun di agama. Kersa ngaos ieu teh ijabah duana. Dan tadi nama doa teh hayang naik pangkat, hayang boga jabatan, hayang boga harta. Nah ku Gusti Allah kakak dikertenkeun kana ngaji, sabab mun ku Allah diberi harta da moal darai kaji. Ibu kabari misalna dinten naon Salasa eta teh, dinten Senin teh menang rezeki. 15 juta. Tong seueur teuing 15 juta menang rezeki. Bakal angkat ka pangaosan geus di planning buka duit 15 juta teh ka mana? Rek shopping, gampang ka pengajian. Tuh ingat ka pengajian. Kamu di 15 miliar, geus poho we di bumi alam teh. Numawi teh teh sapertos kieu teh tiasa ngaos teh ijabah doa ieu teh. Digampangkeun ngaos. Da urang mah teu nyung, keuna hayang bisa digampil Gusti abdi teh hayang mangiring ka pangaosan ka Babul Khoer. Dikersakeun dae kan ngaos teh. Eta geus Babul Khoer anu ngajak aya urang sabtuan ka itu ka Al-Majid, ngiclik we ka ditu geura. Di Al-Majid ngajak deui, hayu cenah urang ka anu rupana kemisan, ngiclik deui ka anu rupana. Di papa ieu teh pengajian teh. Eta teh naon ijabah doa. Jami anu dipikaridho ku Gusti Allah maka bakal dimudahkeun kana midamel kasaean. Di antarana naon? Eta digampangkeun ngaji cenah. Dianggap belajar. Terus bakal digampangkeun di midamel kasaean teh digampangkeun ibadah. Teu dihesekeun ibadah teh. Ibadah sunat utamana. Rek salat duha, gampang salat duha. Rek witir gampang, rek ngalaksanakeun rawatib kita meni gampang, tunda hese baru kan. Made aya datang Muharram dah hese rek puasa. Terus punya saraung teh. Meni atur. Hese. Nya. Hese rek saum teh. Padi ijabah doa eta teh. Karsa saum Senin Kamis kana maca Quran eta teh. Digampangkeun ibadah. Tak seueurkeun ngadua digampangkeun Allah teh naon ibadah. Sabda Kanjeng Rasul, upami urang nyeukeurkeun salat sunat ma taqarraba ilayya bin nawafil sajami anu nyakeutkeun kami kalawan midamel padamelan salat abdi hatta uhibbuhu pada ahbabtuhu kuntu sami'u alladhi yasma'u bi wa basar alladhi yusiru bi wa yadu alladhi yabtishu bi wa ridun alladhi yamshu bi. Saur Kanjeng Rasul dina hadis qudsi nyebatkeun Allah teu pati-pati hiji hamba anu nyakeutkeun diri ka kami ku nyeueurkeun ibadah sunat, salat sunat, puasa sunat, anu sarunat teh kan ari wajib pada atos dilaksanakeun ku urang ieu mah nu sunat sada pada mal sunat mata kami saur Gusti Allah Kanjeng Rasul ngadawukeun saur Allah kieu kami bakal mikacinta ka anjeun. Jadi urang lamun nyeueurkeun ibadah sunat teu cekap ku salat sunat rek tahajud teu cekap ku tahajud rek ngalaksanakeun witir dipapay teu cekap ku ngalaksanakeun salat saumna. Jalmin model gitu ku kami rek dipikacinta pasti dipikacinta kami di mana eta jami dipikacinta kuntu kami teh nu jadi pangdangunna moal ngadangun awon-awon dijaga itu si Allah teh teu ngeunah undangan dengekeun anu maksiat teh musik-musik teu paruh teh naon sababna dijaga asa teu ngeunaheun ngadenge musik ieu teh iya Gusti Allah ninggalna da teh hayang nonton itu pararuh teh ningali TV
teu ngeunaheun ningali hiburan-hiburan hayang teh kieu we kan hayang ka pangajian tah model kitu. Nyariosna da teu ngeunaheun dijaga Gusti Allah moal nyaros anu awon. Eta teh asar naon? Asar ibadah. Margi Allah nutos ngajadikeun anu ngajamin kana pangdangu paninggal sareng ucapanana teh dijaga Gusti Allah tina midamel kawonan. Asar tina naon? Asar urang midamel nyeukeurkeun ibadah sunat. Anu salajengna wa in sa'alani la'atuhu wala in sa'adani la'idullahu. Lamun eta jalmi nyungkeun ka kami dibere can kami. Jeung di mana minta tulung kami pasti ditulungan. Teu kedah nyungkeun oge ditulungan Gusti Allah. Tah tadi teh anu tadi mah lobakeun we cenah ibadah heula sunat. Kemet ku Allah mah teu diteuskeun Allah langsung uningan ka urang. Sok we papayan ibadah sunat, teu zakat maos Quran, sedekahna, saumna teras ibadah anu sunat. Insya Allah urang tapi pasti insya Allah orang Cikaung sanes pasti sadayana urang teh bakal diperhatoskeun ku Gusti Allah. Jadi jalmi nu dipikaridho ku Gusti Allah teh tandana tadi digampangkeun urusanana, urusan belajarna, urusan ibadahna. Bahkan oge dipasihan kamudahan sosialna teh dipasihan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Teu iman salah saurang di antaranya sehingga mika cinta ka dulurna saperti mika cinta kana dirina sorangan. Itu sosial. Jadi ibadahnya sanes ritual unggul sosial. Jeung sosial. Jadi anu janten kader di mana teu damang sok aya nya panginten ka rumah sakit dijajab kan itu. Rumah sakit pan orang kampung teu apaleun kumaha rumah sakit. Ayo datang kawan daftar ke WC ini. Teu apa atuh dijajah kader. Bari ikhlas eta amal anu teu pira jiga nama nyanteurkeun padahal agung pisan pahalana. Eta teh sosial nu kitu teh. Anu cek urang nu dianggap teu aya pahalaan padahal mungguh Allah teh langkung ageung. Non margi ibadah ritual teh nyata salat, puasa, zakat jeung sanesna kedah ngajadikeun ibadah sosial. Disebatna urang soleh teh saru ulama al-qaim bi huquqillahi wa huquqi ibadi. Jami anu ngadegkeun kana hak Allah jeung hakna hamba Allah, soleh sebatna. Hak Allah non ibadah ritual, hak hamba Allah ibadah sosial. Jangan minta getol, sholatna jeung tatangga teu akur. Eta teh sare soleh teh. Bageun jeung tatangga nama. Barang bere wae katana, tapi tara sholat teu soleh. Jadi soleh naon antara ibadah ritual jeung sosialna nyambung sadaya. Janten eta ijabah jalmi anu dipikaridho ku Gusti Allah teh hiji cirina teh nyaeta jalmi naon ridho digampangkeun urusan kasayangan. Sangga urusan kasayangan teh digampangkeun Gusti Allah. Nu kadua jami anu ridho dipikaridho ku Gusti Allah teh tandana eta jami sabar nampi ujian. As-sabru 'alal bala. Sabar nampi ujian di Gusti Allah. Jeung eta jami ngayakini ujian di Gusti Allah teh eta teh kangge ningkatkeun darajat. Lamun urang berilmu jeung iman disebut teh ujian. Lamun teu berilmu jeung teu beriman ses ujian siksaan. Urang kali urang teh bade sakola, ka sakola. Jangan rek ka mana? Bade ka sakola, bade naon? Ayeuna teh nuju ujian. Pantes disebut ujian urang kali. Pantes. Naon sababna? Pan sakola. Ibu bade ka mana? Ka sawah. Bade naon? Ujian. Ira sakolahna ujian di sawah. Jadi ujian. Pantes disebut ujian teh ka jalmi nu ngartos.
anu beriman. Ari ka tukang macul kana mah teu pantes eta teh mah dina hara sanes ieu tukang macul namanya masa anu teu sakola mah lain ujian atuh bahasana gitu maksudna. Kanu iman, kanu beriman, kanu amal soleh mah disebut teh ujian. Ari kanu teu amal soleh mah anu kumaha sanes ujian. Naon atuh siksaan sebenarnya teh. Naon supados anjeunna tobat. Sami nyerina mah ngan benten cara ngobatanana eta hungkul diuji nyeri disiksa nyeri ngan lamun urang terang cara ngobatanana kakara tiasa nah anjeun teh ieu teh meuni kieu-kieu teh hirup teh diuji hese neangan duit acan eta teh bari naon bari nyupiran eta teh dina bulan Ramadan kumaha bulan Ramadan saraung sanesna ayeuna mah keur bulan Ramadan mun diuji ku Gusti Allah teh bahasana teh bari eta bari ulun bari nyupiran teh teu puasa nyebutna diuji bari dina bulan Ramadan teu puasa kanu tara puasa mah lain ujian kitu mah hese neangan duit teh kitu naon siksa ibu kosok salat sok saum keur saum teh hese milari napakah teh tanu gitu mah ujian kangge naon kangge ningkatkeun darajat pada Allah Subhanahu wa taala. Saur Kanjeng Rasul innal abada idza sabaqat minallah manzilah lam yablugha bi amalihi ibtalahu bi jasadihi. Begitu bahasana teh saur Kanjeng Rasul. Saenya-nyana hiji hamba di mana hoyong didugikeun kana hiji tingkatan anu luhur. Hoyong luhur darajat teh kudu seueur naon kudu seueur ibadahna. Tapi da urang keleket ibadah gitu. Hoyong luhur darajat teh dibaen Allah bae jalmi teh kedanaos seueur ibadahna. Nu may para aulia Allah kasih Allah dimuliakeun ku urang teh mari anjeunna seueur ibadahna. Ari tingkatan urang mah tupan ibadah ge talangke. Benten sareng para aulia Allah kasih Allah jalmi-jalmi anu saleh ibadahna teh getol dipapa ibadahna teh. Ari urang pantarang ke ibadah ge. Tah saur Kanjeng Rasul sayeuna hamba mun teh mah teu bisa ningkatkeun kana darajat anu luhur dengan Gusti Allah ku amalna kita. Maka cenah Allah bakal ibtalahu bi jasadi. Allah bakal nguji kana jasadna jol geringan gitu. Tidak mangan habon we ka rumah sakit bersabar dipakai kesabaran engke dipan Gusti Allah moal eta jamin teh bakal diangkat darajatna ibadahna mah biasa-biasa tarangke tapi dibere ku Allah teh panyawan habon we ka rumah sakit engke dipan Gusti Allah teh jamin eta diluhurkeun ku sabarna darajatna ben Allah padahal ibadahna biasa-biasa batur mah luhur darajat teh ku salat tahajudna ku maca Qur'ana, ku salat duhana, imam ku geringna. Jadi di mana jalmi teu bisa naik darajat ku lantaran ibadah. Nah ku Allah teh dipuji ku gering cenah kitu tah. Au bi malihi atanana ku hartana. Nyata ibadahna mah talangke. Salat teh nya anu parduna we hungkul. Tapi engke teh dipaen Gusti Allah teh luhur darajatna. Naon diuji ku naon ku hartana. Hese neangan harta batur mah geus boga saminggueun 2 minggueun sabulaneun 2 bulaneun tuan satahunan 2 tahunan bahkan 7 turunaneun urang mah bojong 7 turunaneun jang isuk ke masih kana mikir dadanya can boga duit 20.000 acan jang mere beas dipuji ku Allah teh Gusti abdi can boga jang beas acan isuk teh diuji ibadah orang talangke tapi kada bayar Gusti Allah teh urang teh diangkat derajatna naon tah sabar kana ujian dina hartana fi mali aw fi waladihi biasa-biasa eta ibadah nama diuji kan bandal eta budakna biar kadaek budak teh hese diatur budak teh nyaring ngarungsingkeun kolot diuji ku kumurang kalina eta summa sabarahu tulunya sabar ala dalika kana ujian ti Gusti Allah hatta yablughul manzilah sehingga ku Allah teh bakal ditempatkeun dina tingkatan ibadah allati sabaqatu minallah taala seperti jami-jami saroleh
Jalmi-jalmi tukang ibadah, batur mah meunang manjilah teh darajat bae Gusti Allah teh ku tahajudna, ku puasana, ku zakatna, ku amal ibadah nu sanesna. Urang mah ku sabarna dina ujian di Gusti Allah, ku sabar dina jasad urang dipasihan panyawat, ku sabar teu dipasihan kaseueuran dina rezeki urang. Ku sabar urang dipasihan urang kalih anu teu saleh. Ya dan ciri jalmi anu diijabah doa ku Gusti Allah teh eta sabar nampi papasten ti Gusti Allah. Man la yashkur ala namai wa lam yasbir alal balai wa lam yarda bil qada'i falyatlub rabban siwai wa falyakhruj min tahti samai wal yatlub min min tahti falyadobban siwai. Saja minut syukur karena nikmat kami, teu sabar karena sabar karena musibah di kami, teu ridho karena qada kami dengan pangeran saja di kami. Jik anjeun keluar di langit kami teh ka mana? Ibu rek diusir ku Pak RT, cicing di Cikawung, kacangkir pindah. Dicangring diusir ka Ciheula pindah. Kalau mau diusir di alam dunia rek pindah ka mana? Rek ka Pluto anu Allah kene. Rek ka Mars kamu Allah kene saha ka mana pindahna? Matak sing nabi kana papasten ti Gusti Allah. Janten tambihna darajat, semakin tambih darajat teh maka semakin tambih ujian. Punten. Lamun teh mah kapungkur urang teh can nikah, ayeuna tos nikah, tah naik darajat. Naik naon ujianana baheula mah keur can kawin teu mikiran listrik kitu nya. Keur can kawin mah teu mikiran gas. Keur can nikah mah teu mikiran cai, teu mikiran. Ayeuna mah gaduh istri mulai naon ngemutan listrik, ngemutan gas. Naik derajat, naik naon beban. Beki luhur urang darajat, nah beki cobian langkung ageung. Sok urang rek jadi tangkal kalapa, rek jadi jukut. Tinggal kitu we. Jadi tangkal kalapa ujian, non angin ageung. Jadi jukut dijejek ku domba. Tuh, kumaha tinggal kitu. Tinggal kitu urang mah sami-sami. Tinggal urang nampi kana ujian. Nah lamun tema janten tangkal kalapa kuat lah aya eta oge, tapi lamun urang teu tahan uji dijeg kata konan domba di sapi teh jadi jukut mah lamun teu tahan uji teh gitu. Janten inna a'dhamal jaza ma a'dhamil bala. Sanyana ageungna ujian teh ganjaran teh eta teh kumaha ageungna bala. Cocoba ti Gusti Allah. Antawi salat jami anu fakir di jami nu beunghar pahalana ageuna nu fakir. Jami fakir mah ngalamun oge jadi pahala. Neng haji mah nu kayung-yung. Aduh artos seueur teh. Naon? Sodako ratusan juta ari mah bujing-bujing ratusan juta, ratusan ribu ge teu boga. Tapi ngalamun mun teh mah jiga neng haji boga duit 100-an juta rek sodako karek ngalamun dibere pahala teh Gusti Allah nu teu gaduh mah. Inna a'dhamal jaza ma a'dhamil balas. Cenah ageungna ganjaran teh kumaha balana? Tengah wengi hoyong tahajud, anu beunghar mah tahajud, anu bisin oge tahajud. Beasa nih, tapi pahala nu benten. Naon da cocobina nu benten. Nu beunghar mah tahajud ngahurungkeun lampu tos aya lampu. Nah, nu miskin mah panteu boga lampu ku cempor. Anu gaduh mah pan hayong tiris, hongi teh tinggal. Naon? Aya pemanas. Hurungkeun we kajaman teh tos haneu terus ibak heula bade tahajud teh. Pan nu miskin mah jadi beuteung kaluar jangan cai bari eueuh ka WC batu eueuh di imah mah kitu nya. Kret keluar neanganon dengan cai bari hayang di walungan enak ge. Panu beunghar mah raos aya kampangan tepan di bumi masing-masing raos kasieun. Panu miskin kumaha?
Oh, cocokina banget. Komo dari tetangga karek maot harita mah. Ingat deh, kabayang teh tetangga nu maot sing ngadatangan rek ombe ge sieun anu datang ngegel di handap gitu. Itu adomil jaja teh. Tapi sami salatna mah 2 rakaat, salatna mah sami 2 rakaat. Lu benta naon pahalana. Naon bargina pahalana teh? Ujiana masih kene ku kitu masih kene daek tahajud. Gitu. Itu nu dios diraoskeun teh daek tahajud, ieu mah urang keur dihesegeun tapi masih kene ibadah. Hese duit masih kene ibadah. Gitu. Urang karupekan masih kene daek salat berjamaah. Eta inna a'dhamal jaza ma a'dhamil bala. Nah hasilna salat tahajud upami jeung salat duha anu mana pahalana? Anu tahajud jeung duha teh naon etana hahalangna ujianna langkung-langkung. Keur mah raos-raos bobo banyak digugahkeun hayang gugah tengah wengi tah mempertahankeun nana urang sadayana hoyong ngalaksanakeun ibadah teh eta teh pahala nu agung. Hiji pahalana da ibadahna salapan pahala naon sabar kana ujian kita nu agung pahala salapan. Ibu-ibu salat, nini-nini salat. Murang kali ke anom ge salat sami sok sanajan salat teh sulin cileuncan teh ageunya neng teh ka mana ieu cenah bade eta bade ameng ke salatul ahnya rek tepan heula tos tepan yang langsung we angkat ai urang mah pan wah diparatoskeun tapi da urang asa anu sepuh teh salat teh kulantaran eueuh naon-naon kegiatan naon eueuh kahayang naon-naon beda jeung urang kali anu resep kuling urang kali tapi dipertahankeun salat keneh hiji dan salapana pahala naon merangan kana nafsuna hiji pahala ibadah kabeh teh kitu inna a'dhamal jaza ma'amil anu terakhir naon jami ciri jami nu dipikaridho ku Gusti Allah teh nyaeta nalika eta jami dipasihan katenangan dina ibadah ka Gusti Allah. Yakin kana janji Allah, yakin kana pitulung ti Gusti Allah. Eta hirupna teh tenang. Teu boga duit asa tenang we bisa seuri keneh. Batu mah geus teu bisa seuri teu boga duit teh bingung. Ieu bayareun karyawan bingung ti penting teh mikiran karyawan kan duitna teh miliaran ieu karyawan bayareun ieu hutang abang bayareun bingung we urang masih kene we teu gaduh atos 20 masih kene bisa nyengir kene seserian kene alhamdulillah tenang hate diberi ketenangan tak Gusti eta teh ciri diijabah doa jaminu dipikaridho mah nyaeta ku Gusti Allah hirupna teh diberi tenang di mana wae tenang we keur batur sibuk tenang bisa sare di pengajian keur ganengki tenang ku bakati tenang-tenangna mun dina bakaosan keur nonton bobo we dina golodog keur meta bobo deui ku bakati tenang-tenang gitu eta jam dipasang katenangan dipasang katenangan teh hirupna dipasang tenang sabab eta jami teu pernah boga panyakit hati leungit irikna leungit dengkina hasud teh teu aya da teu hayang ning dia batur da tos nampikeun nikmat kamarsian ti Gusti Allah teh nah anjeun beunteun ditayang tiga batur sakieu ge alhamdulillah Gusti teu aya tiga batur sakida lima dan sakieu kini pasien Gusti Allah teh moal hasud moal ngewakan pamarsian ti Gusti Allah pasien ka batur teu pernah iri leungit akhirina datang tenangna jadi lamun ibu teu tenang teh hatena teh pinuh eta teh pinuh kotoran naon sabab ibu teh masih mengeusikeun di dina naon dina hatena
kotoran. Lamun hoyong dibere katenangan kotoran leungitkeun heula. Leungitkeun kotoran teh. Naon kotoran teh? Takaburna leungitkeun, riyana leungitkeun, ujubna leungitkeun. Sampai Allah masih katenangan. Lamun masih kene aya panyakit dina hate, panyakit hatena usuk hasudna aya, tomahna aya, gede ambekna aya, segala aya jeung dina naon dina teh. Dan takaburna aya. Panyakit hate masih kene aya dina hate, da moal bere katenangan. Tah doa teh ijabah doa teh diberi katenangan sekaligus penyakit hati teh dileungitkeun ku Allah teh. Dan nampi karena pamasan ti Gusti Allah teh ya, nampi Gusti nya ku kami leungitkeun hasudna. Ku kami leungitkeun takaburna. Ku kami leungitkeun riyana. Ku kami leungitkeun ujubna teu aya ibadahna kulantaran takabur. Gede dulu teu kaya ibadah kulantaran riya, teu aya ibadahna kulantaran ujub hayang pamer teu aya. Nya kitos dibimbing ku Gusti Allah. Ibadahna teh dipasan katenangan jeung dipasan kayakinan teh. Yakin janji Allah teh. Mun teh mah teu meunang ku emak atuh sugan bae ku anak. Mun teu meunang ku anak atuh sugan bae ku incu. Dan itu sugan we, sugan yang sugan we. Jadi makin dipasang katenangan Gusti Allah. Pasti ladang kurang ngadua mah ku Allah teh bakal dipasihan ijabahan. Ijabahna eta teh lain ka hoyong urang tapi kumaha kersane Gusti Allah. Laisa kaifa turid walakin kaifa yurid. Lain kumaha anjeun kersana anjeun tapi kersana Gusti Allah. Kita aja doa kitu. Lamun kaipaturin mah istidraj. Kumaha anjeun mah kumaha urang gitu maksudnya. Ibu teh hayang beunghar tapi da isuk kudu beunghar ieu isuk beunghar teh. Hayang meung duit 2 juta isuk kudu aya. Hayang 20 miliar isuk kudu aya teh duit teh. Jadi eta istidraj gitu teh bisa tiasa. Hayang non artos 2 miliar tiasa ini kene tiasa non ngerampok bang itu ngerampok kan tapi non mun bahasa ieu mah perdukunan mah eta nggak kali itu mangiranan ka laut ngukut tuyul isi dot eta ya non kawin jin bahasa ada seueur eta istidraj ti Gusti Allah rupi-rupi eta kalakuan jelema nu hayang beunghar teh ya ari amalanna geus sami eta teh amalna teh ngan kalakuanna beda amalna mah kadang-kadang tina Quran tina shalawat amalna mah tapi kadituna ana jadi ngawin jin aya amal gitu aya jami nu ngawin jin aya beunghar dibeungharkeun tapi kalakuanna kawin teh jeung jin teu apa padahal maneh kawin matak beunghar deui tah dikawinkeun jeung jin tapi istidraj harita di beungharkeun aya nu kutuyul aya nu kutuyul istidraj mah kumaha kawin urang pan nya eta geuning ibu lamun hajat cek paraji cek eta lamun hajat cenah eta teh naon artos teh tong simpan dina gentong buru-buru talian cekunan tuh karesa hideung gitu teh sakitu dipercanten sakajantenan eta teh simpen we dina gentong antepkeun tong dikeresekan leungit eta teh naon aya tuyul cenah eta teh eta mun tuyul mah lamun aya keresek hideung cenah kitu nya moal bantuneun teu kacirieu cara keresekan hideung gitu eta teh pada merasa poe teh aya istidraj gitu. Nunggu kutuyul aya eta teh urane. Da kantos kajantaran di Ciheulang mah aya. Ajengan nu hajatna oge dan bae acenah. Tong aya da can dieu can waka carape keneh. Carape keneh moal ka dihitung dina gentong teh pas hajat teh simpen. Disimpen di melila teuing saminggu. Baha dikunci.
pas dibuka teh leungit. Oh, nah bisa leungit gitu. Nah, kesan. Matak aya seueur makhluk perkara itu. Eta tadi disebut istidraj. Disungkun ku si Allah pek hayang ayeuna mah kami. Ngan anjeun bakal dijauhkeun tina rahmat kami. Nah, tambah lain ijabah doa benten. Ari ijabah doa mah kumaha kersani Allah ijabah doa mah. Mangga Gusti nyanggakeun penting abdi teh kahoyong abdi disuban ku salira. Salira anu ulingan kana kahoyong abdi kaifa yudin. Kumaha kaifa yudin mah imma yukaffiru dzunuba wa imma yu'ajjiluhu fid dunya wa imma yudakhiruhu fil akhirah. Ciri nanti tilu nu dijabah doa mah. Nah di hampura dosana urang taranyikeun ibadah tara naon tara istighfar ngadoa we haban-habanan tapi teu dijabah Gusti Allah tapi urang teh haban-haban ngadoa dosana leungit. Wa imma yu'ajjiluhu fid dunya kan golongan jalmi-jalmi saleh dienggalkeun di akhir di dunia ijabah doa. Henteu dienggalkeun di dunia wa imma yudakhiruhu fil akhirah. Nah, engke diengkekeun di akhirat ijabah doa teh kitu. Kumaha kersane Gusti Allah. Bi urang dina ngadoa teras ulah bosan-bosan teras ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi teh nalika urang ngadoa ulah aya patekadan dina hate urang masing-masing bahwa doa teh eta teh mati. Rek doa nu mana wae aya bade ku bahasa Arab, bade ku bahasa Sunda, sami wae. Asal urang ninggal adab-adaban ngadoa. Non adab-adaban doa teh hiji tempatna anu sae, anu bersih. Dua waktuna makom ijabah, tempat ijabah pan di urang mah aya waktu ijabah. Pamili makom ijabah di Mekah sareng Madinah aya makom ijabah. Tapi di urang oge saur sapalikil ulama mah aya makom ijabah. Jadi pami makom ijabah tempat ijabah upami di Mekah mapan di sareng Madinah makom Kanjeng Rasul naon disebut Raudhah makom ijabah di Hijr Ismail di makom Ibrahim teu makom ijabah di Mekah sareng di Madinah mah di urang mah teu aya makom ijabah. Tapi saur kil ulama ieu kil tapi seueur diamalkeun sakaul ulama jembatkeun di urang aya cenah makom ijabah. Mana cenah majalisus sholihin tempat jami-jami soleh eta teh makom ijabah. Di mana nya di mana wae tempat soleh mah di bumi masih nu soleh masih keneh dimenang atar kesantunkeun teh di makom di pamijahan di tempat jami soleh aya dirinya jami saroleh teh dinya non makom ijabah. Sok sanaos skill seueur urang pandi naon diamalkeun makom ijabah. Tah urang pilari waktos ijabah wengi nyata tengah 5 menit berabot atuh dina saan tawis bada subuh tah makom ijabah. Ayeuna lohor saat ijabah asar bade ka magrib saat ijabah. Jeung diawali doa teh kunaon ku sholawat istighfar heula wiridan heula zikir heula sada acan teh naon sholawat ras muji ka Gusti Allah eta pamitan awal sholawat sareng muji ka Gusti Allah akhir sholawat sareng muji ulah langsung ngadoa Gusti henteu ngadoa mah kadang di ngawitan ku sholawat sareng muji ka Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ras naon alhamdulillah hamdan yuafinya tungtungna kitu alhamdulillah rabbil alamin sareng sholawat teh tadi sebabna ngadoa ka Gusti Allah cantang tos ngadoa ku Arab langkung ijabah daripada ku bahasa Sunda. Tiasa jadi bahasa Sunda atuh sakedeung bahasa sepuh jang jawokan tapi ijabah gitu ya. Tapi kumaha ninggal jalmina. Jadi ninggal jalmina. Anawi upami saena mah doa-doa teh anu tos kawarid.
Kosna kawarit teh henteu ulah doa kunon ku bahasa Sunda ge. Mangga anu tos diamalkeun ku jami-jami saleh. Margi naon? Doa anu tos diamalkeun ku jami saleh mah aya sanadna. Oh, ieu teh doa teh tos diamalkeun ku Nabi Musa. Tos diamalkeun ku Nabi Isa. Tos diamalkeun kangge Nabi Muhammad. Komo dina Quran mah aya. Tadi ditamikeun heula doa anu aya dina Al-Qur'an. Teu naon loba ke bahasa Sunda oge. Tapi langkung sae doa-doa anu tos kawarid margi anjeunna eta doa mah atos didoa atos dipanjatkeun ku jami-jami anu saleh gitu. Janten Allah teh ninggal teh naon kana ieu cari kana asa kenal kan mun bahasa nya iman model kakasih-kakasihna deui nyuratan ka bogoh ka kabogohna deui kita merasa kenal surat baheula teh. Oh ieu mah di kabogoh kami. Tamade kitu Allah teh, oh ieu mah kakasih kami baheula pada ngadoa ditampi we. Tamade kitu bahasana teh. Maka kedah kawarid teh kedah nu saena mah ngadoa teh anu aya dina Quran, dina hadis, anu ti kaul-kaul ulama mari tos diamalkeun ku para ulama. Mawi dina doa teh sok ngaijazakeun para kiai mah khusus doa-doa nu kawarid ijazah. Oh, ijazah doa. Hiji nasr, hiji bahr. Eta kan ijazah khususnya, ijazah khusus ijazah. Namun margina amalan eta teh diamalkeun ku anjeunna. Amalan eta teh diamalkeun ku guruna. Amal eta diamalkeun ku guruna deui, guruna deui, guruna deui. Jadi mungkin ijabah doa urang teh sami ijabahna teh kulantaran urang ngadoa doa nu ijabah guru urang ge kacana rantayan doa eta teh. Maka aya sanad aya ijazah dina doa teh kitu. Naon margi supados sami antara ijabah doa urang jeung doa guru urang. Kita kena khusus doa-doa khusus. Sae nama gitu. Tah, lihat deui enten ijabah doa teh kulantaran Allah ridho ka urang. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Jadi upami urang nyungkeun ka Gusti Allah, teras urang teh aya kayakinan leuwih handing tadi teh makalong tadi keyakinan Allah teh naon lalai keyakinan urang teh doa teh kulantaran urang teh nyungkeun ka Gusti Allah hayang diijabah doa. Eta teh seolah-olah nyangka ka Allah teh lalai mere ka urang padahal Allah mah teu pernah lalai masihan rahmat ka urang sadayana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa